di sekeliling urang loba anu magahan ngaji, urang teu tertarik eueuh bagian. Tapi begitu urang ke Jawa Tengah, Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu. Di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik. Begitu urang ka Misra, Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu. Atuh kitu mah di mana bagian-bagian urang rezeki urang. Ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang, Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu, rezeki dunia, rezeki iman, rezeki makrifat sareng mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari. Kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu, diberi makrifat, tak penting himmah mah ulah pudar-pudar. Nu mentek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasaan. Urang ngaji lah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup, sugan can bisa bulan hareup tahun hareup, sugan we kuresep mah ngageser-geser engke mendekati kana maot asuh sugan ngageser. Nu tadi resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot mah henteu. Nu tadi resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot mah henteu. Tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heueuh aing teh salah. Nu hese ge ieu teh ilmu aya di nyana teu sadar. Billahi minasyaitonir rajim. Kredit haram loh ngadu jeung aing dalil nah ieu bakalna nu kos kita sadar mah sebenarnya ini nyawa soal kredit ada dia mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunia deres tawakos gitu bataran dan nyadar bahasa kan salah tuh nyadar tasugan ku ngaji mah tuh nyadar horenganannya duh Gusti ampura ditebang kawaraha dihareupeun jelema mah teh di kiai-kiai ge boga dalil horeng dihareupeun Gusti mah teh meureungan dan bangkawara tah lamun sadar kitu deres di mana teh Pak ye mana abdi salahna aja abdi mah salah teh salah abdi ih pokoknya teu ngarti abdi mah kajian gokobah kudu di ka surga keur abdi mah teu salah ke di akhiratna zabaniyah seret kalau si takabur tuh jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh iya salah sadar perislaman perzohiran naik deui kana perbatinan horenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong lillah horenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap. Ayo sadar geus bisa urang mulai ku ari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk iraha teu boga dosa deuk iraha teu boga salah muntet lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinu horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya karena sana aing mah boga dosa naon teh aing ye sakieu mah aing mah sedeng cenah siana bae ka aing teu nganggap
kiai kan atuh aing usia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teu rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saja selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik deh supaya lempang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa lillah ditempelkan di setiap gerak-gerak ibadah. Wudu lillah, sholat lillah, puasa lillah, kabeh lillah, orengan disungut doang lillah ketepikeun kana qalbu. Nah mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batin. Naon hartina meuli kadu jadi maksud kadu teh eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu eta kos kieu tukang ceramah bagus dina luarna mesin barang dibongkar hileud ya Allah hileud gede hileud teh ya Allah pohara atuh nu ngadengekeun mah geus lain hileud orai orai di jero aduh bareng dibuka teh bolak orai supaya ulah aya hileudan di jero kolpura ulah aya orayan mantak urang wani ngaji detik keur miceun panyakit tuh nu takabur baru teu dekat sia mah butuh keneh ngaji mah teu butuh ngaji ye daun ngaji bege teu dipake mah pake ngaji mah teu kudu ngaji da jauh-jauh jeung mah di aing aya aing mun naon tuh sia di aing ye aing serba aya aing mah supermarket eta takabur urang pendukung ngagidik ge ti Belaraja ka dieu ti Cikupa ka dieu ti Serang ka dieu ti Bandung ka dieu ku ngagidikna ge Allah kan memperhatikan sekali dua kali oh cak Allah karunya piceunan nah ilmuna penyakit nah piceungan itu ya Allah ya Rabb Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teh di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misro Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu tah atuh kitu mah di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sareng mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizkina urang diberi ilmu diberi makrifat tah penting himmah mah ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buronan buburon beda buronan mah ai buronan mah eta anu sok diteanganku nah eta buronan ngaranna aya buburon na buburon sarua buronan gede teh hewan buron urang nyaritakeun eta meunang buburon hewan leuweung hewan-hewan anu lain milik hewan-hewan anu
masih kene ngencar di awang-awang, di leuweung, di gunung menang urang diborok melalui hewan-hewan galak siba wat tair kata di dua padi dua baji masih naon dah ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diborok ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Di antan zajira jarihatu siba bi zajri sahibiya watas tarsila bi irsal payun sikal suai wala yakulan. Ketika madahanana pita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroan anak tu di dahar punya tah eta ngarana terdidik mentak istaratu tarkul ukli fi jagatil tayar kira syaratna ulah di dahar geus eta cara ngadidikna kudu ku ahlina untuk mencapai antan zajra jarihatu sibab bizajr sahibiya wa tastarsila bi irsalihi dan selanjutnya teh make syaratna takarru hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ke bihaythul ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ka eta anjing. Oh jadi kudu dididik anjing anu mugolagoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon sebab kepentingan pribadi anjing dididik kita moro benang dihakan sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dunungan anak diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja mau dididik kurang sehingga bihaytsu yazullul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak dibawa ka duduk luhur tamaung besak itu wow hewan penggalak dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saja geus dibukakeun garong disebut teh sama meong Masya Allah bukakan cokot bukakan cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong gede kurang nurut dengan takarrur
hadhil umur dididik nurut eta meong deh kita moro kurang sat benang manuk lauk dibawa punyana meong onaman teu moga lagoh anjing makan moga lagoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar benang teu didahar lamun urang boga pejabat dan kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat dak mulia eta lurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong maknya di PDAM urusan cai atuh bolon deh jadinya hoge jajahoangan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat camat mulia boga bupati urang kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur gitu kene terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih sesuri goblok Presiden urang Balerea ieu bogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya berani dan berani nah mulianya nah karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu mah wah masih betul nyaho kan nyawan aing yang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-nerakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanna gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaleti jalawang naraka na muka wae nasib RT ya iya mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jang kepentingan pribadi nah iya pan buang kawar jir mantak aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul kaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah brodi panto brodi juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap, majelis enggak, musola heg, yatim piatu tah, fukoro nah, rangda murah kolot bakal beda nu ngaromong sabodo tinggal
berbagai-bagai nu ngomong lah si eta mah teh aing mah sia tapi cuma nilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimu peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bahkan tuh kepentingan pribadi bahkan nyanang deuk dahar ge teh deuk dahar sisugih teh geus loba tah jol bae anu datang aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurana dah dikunci bae tak eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun poe ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun maka dititipkeun ka keluarga bisi anu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tah dititip masyaallah tadi geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang ulah dicicing di dieu nek naon tuh ulah hayang bisa maca Fatihah ya teu naon datang di pagar urang tas di mamana capek langsung memagar ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Trek yes. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi. Ieu si budak kaluaran mana? Mangkaning pan urang teh karak datang peutingna haju tunduh lantaran titipan Allah. Eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na ieu teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim aduh gairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah gitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi gairil maghdubi alaihim naik kana ghairil maghdubi gairil maghdubi ho sia bagang silu kali gairil deui ho nganceng kopeah murid nganceng kopeahna langsung aing mau ngaji deui cekeun gua kopeh aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tega waladdallin waladda ye stop ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji nambahan deui nu ngaji teh khodimuhum teladen umat supaya maca Fatihah na maca qiraat rapi yang bekal hirupnya anak geus sakitu nah urang bisa amil nih ngaji nanti ayo labjatun nang dibaca 5 wajah martub labjatun ke dibaca labjatun ayo bagakeun urang ngaditu labjatun nan menang ditarkib dengan 7 wajah 5 7 sia menang di mana 2D di mana labjatun bamat sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali nina tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapulun dan nakal hadap bulat kolakan nyinahin ari anu capetan ieu mah kola bae kola asup koala ana kola belakang kola mah ngajolkeun wana kana alif teh nuturkeun di maqablah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam ji sama kola asup koala alawadi pala amat sih kola asup koala mus puyang buru ge puyang
tapi eta kan peladen ngaranna geus teu nyaho rada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta kifudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambal aya di imah eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teu di jerona siapa sok adi suzon goblok teu lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu teu sewaktu-waktu aya pasekan labil nah eta khadim mulia eta mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar makun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addu henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai eta nu bahaya jadi kiai ulah anjing dididik lapar pita moro menang nya boroanana teu wani ngadahar demi sayyidna demi nu bogana dibawa punya anak mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing meunang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola doh mun di dahar punya terkamanana atuh bisa kulantaran geus dididik masyaallah boga tata kramanya atuh komo manusia merintah ku harimah manusia teh eleh ku anjing anjing dididik bisa terdidik aya jelema dididik henteu terdidik kepentingan ajang pribadi baik beda kita kiai kepentingan umat dan kepentingan pribadi beda orang nilai pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayak lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat ke Papua wari kan diberangkat-berangkatkeun ke Papua sebab Papua teh hayang merdeka berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ke Papua nah demi bangsa jeung negara nah lamun nyanana bener ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara Indonesia adalah Indonesiaku itu kan diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi aku akan berangkat ke Papua akan melihat di sana barangkali ada yang cantik mengkol ya mengkol tetekos gitu teh nah aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetengaran aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol hiji be toh ya nah anjing dididik jadi pelacak mulia boroanana halal eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali andai kata walau wahara kaunuhu mu'allaman huma kalamin lahmi soidin lam yahila zalika soid lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung sek
datang ka ditu manggih boroana beleuweung misalna didahar ku anjing tersebut cuma akala min labis kumaha status anjing sesa di bawah lam yahilla zalika syai'ala anjing dilepaskeun sat berangkat jana ke tempat boroanana di ditu manggih meleuweung terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram salah sebab naon aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan gos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah yang kepentingan pribadina hayang mobil yang kepentingan pribadina hayang istana yang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna ini teman tengeunahun kadang-kadang tengeunah anjing geus kitu eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukan nya muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi didahar ku nya halal haram dan teh sesana haram lam yahilla dzalika syait fil haram mantap kurang guari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh yang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue jadi katuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiai teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiai ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh yang plong ikatan eta kara lepas tak muatan karena ya muatan lagi pulang kebel ya sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa yang ka pusat kieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmu teu ngeunaheun aduh aing di muit di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we nyogok saha nu jadi muit nah teu ka kabupaten teh nyogok ieu ya dadakeun ku sia ya dadakeun goblok harese teh dek neuleuk ka aing teu kan ieu ulah sombong cenah henteu aing mah sombong bae anu naik ke kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram anjing tadi jelas kucing misal mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayyid urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat dan kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jantung ngedeg aya nurunkeun ngedeg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahilla dzalika syai' bilat tuh kan acak-acakan teh nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai ai heg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masya Allah karim mawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet yang sok ditungtun teh eta
nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu boga ge kualitas ieu atuh tadi sok di jalan teh ditung-tung tuh teh temunya turut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, 2 kali lulus, 3 kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit kaukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit hajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat deui tengkam atuh pan ieu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan di dinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ke mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acak kepadahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawana ragag atuh bangkokna peupeus sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus eta kan gambaran Gus gitu nah ieu ge sarua ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadina mah lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla dzalika sayd fil Allah masyaallah di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah di dahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fayustaratu ta'limun jadid disyaratkan kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapi ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abdi dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan ngemantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo banyak pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan je nya deh arah set aya nomor duit politik mah ulah kan teu ku ari makan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae nu di imah bae di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata geus ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresidenan gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram kemenang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara juga
ya nama ka Mekah bae geus sakitu wajib urgen di negara teh ieu teh keur meujeunna waduh kalut batalkeun deuk ka Mekah teh sebabna umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan mah jadi calo bupati teh atuh ye ulah sok kitu jadi kiai nyanyahoanan nyaho ulah sok nyanyahoanan nyaho nyana mah henteu melalui orang-orang eta nyana keneh aslina mah dah kenapa aing teh nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onang udah beres satu pesantren ambal aja jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi ente sakabeh yayasan ai bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima kan teh ye tunggu nah gagaros ya teh tampil siapa ingat sia ayo yatim diterima teh Gusti didinya ya memeh nampiling aing ka sia ieu kan aya pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae Assalamualaikum ka mana kula di pasantren bade sadaekna sia datang ka paeh di pondok los pasantren kieu mah mata kalau baru datang kieu apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah di bagus sia di dieu Waalaikumsalam ini anak saya mau pesantren ini kenapa di pesantren nggak sekolah otaknya blek ki aduh pondok aing penampungan ukas kare mondok sahanunya manfaatan sih iya bener deh Waalaikumsalam kemana ini anak saya idiot ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus supaya pesantren aja katanya tampung oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo dek maju kumaha agama jeung mondok lagi nu karing tu malulu nu sampurnaan kudu da ge ye anak aing pinter ye anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pesantren kan be abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa malulu ngan gitu masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu sanunya manfaat kula mah inget bayon 203 anakna teh rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus dari abri nu hiji mah kos kitu dah beja ka abah ini mau santren aja sini cek abah teh enggak dia pernah 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam pohota orang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik imaman azan kepake dulur-dulur dan ujar di lep nang segala naon nanya kanyana nu kapang boncit nanti asalnya naon minta doana futiu je rahasia Allah bebeja kadi alhamdulillah sudah pakai cak papana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumat padahal mah kurang sempurna tadinya ya rahasia Allah seperti eta kan kurang ikhlas sebodoh saudara tangga di kumaha tanda kumaha oh ayo kok kan entar lamun ditanya kiai santri sabaran nyaho aing teh nyaho santri mau kos gitu kayak kuari datang isuk balik pugu santri ibu ditanya teh santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe basa etikan deh lamun orang kurang terdidik emang teu panas namun orang nanti terdidik si kiai na bah lamun nyalakeun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambah deui 30 mobil ambul amat isuk urang dak eta sapuan 5
lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu deh santri Masya Allah dek lebaran dek puasa kiriman samping tim sugih teh babagi sabar coba nek dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ini cenah aya 1.300 jaloba Masya Allah orang usul deui jatuh tadi naroba bener saya terus menalah mente 1.500 bagikan bener bea kabeh bahkan aya kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan dek puasa ye coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar mah coba ye amun teu sabar buah geus arasak dek di ala kamana buah aing oh budak siapa kurang lamun teu dididik kau kumaha gitu nge milik nambareunana kabeh asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bentak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah mas santri mendek masantren karak nanyakeun kelas da kumaha mayar mau nyantren enggak usah tanya mau jawab hese menjawab kecuali di kelas santren nanya doang teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese si santri mah insyaallah kadeulina lu calece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongkrong ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deh Masya Allah tad padahal dilok ngaji di ngomong nggak diutan ke orang lembur nyana kayak mau digak mulu goblok kayak diutan santri mah kos gitu ngeleken dokter Andes ngeleken dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri hadiah ya ngaran-ngaran nyana ge dijurakeun mah seuri bae sial aing ge tilok ngaji subhanallah santri mah kos kitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guru lagi cenah kula tuh di lembur dibutuh kebutuhan tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus itu kalau mental mau sing berani ayo terus beranikan sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit tuh kayaknya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan ngere ih santri pokos itu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu beduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu itu milu cek cenah teh karasa sia ta ora jaritakeun santri malah geus tuh eta teh anu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka jeung di catatan Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti ye aya eksekusi ka jeung hukuman ge diusir ye ka jeung Badung sebab atuban bado buah kiai lau kiai beak kabeh ieu pasti ye ka jeung hukuman dieksekusi ye geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirnya kan seluruh pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus bisi dipanggilan maksudna dibere nasihat apa diusir saha anu dek ngusir teh kiai eta di catatan teman dek didoakeun tengah peuting wah bubunya anak datang ka dieu jadi mana Badung sugan rada deres anu kusir atuh ieu dek didoakeun tengah peuting padoh cak urangna atuh aing bae atuh cak cenah salah ter kakak kiai dah kiai batas tahajud Allahu Akbar kemana karena nu Badung teh didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh
supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakan Kiai ternyata 10 tahun kaharep Kiai diondang ke hiji daerah lain Kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri sia bener Badung jasa di kobong nyawa ini teu ngarti cek gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa Kiai tengah peuting ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di Kiai santri mah asal Badung jadi Kiai beuh mantap nu Baradi Kiai teh nu Baradung bae mantan tungtungna ngaju nama santri Baradung bae kitu da eta doa ge lain diusir salahan mantap makarti moal kaharti kahirupan pesantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 ecir sebab maksudna lain dek ngadidik duit mondok Badung kajen lah sel betakeun deui Yai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal cepit lah sendal cepit ieu geus kajian sama meuli deui bae beresan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payus taratu taklimun jadid Badung teh ya berarti kan ieu ngakal atuh dididik deui make taklimun jadid make pendidikan anyar lain disetrap-setrap kumaha dek dididik anjing ge nu tataneun geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sekali 2 kali ulah main jeger-jeger we didik kurang taklimun jadid kan cenah neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ini karena nggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna yo datang ka teu wani payus taratu taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja deh jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri kok neng ribut melulu si raja teh tuh kalau mau ke anak incuna jangan lagi ribut baik asal incu datang kadinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh dibere pemandangan berantem anak mah ge awas asana piring 12 pak ieu abah jeung emak ribut di bae aduh sakanyawan tak ulah gitu urang keribut ye pemajikan jeung salah keribut tak datang anak hehe tahan tuh biasa we urang sapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deh kunaon sih ribut kodo aya ribut kodo tolol payus taratu taklimun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya taklimun jadid pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kadituna belajar ngabilagahan kadituna mah belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah di bener nyaon teh
da tahajud berjamaah sholat tasbih berjamaah nanti mana meureun da teh ilmuna maksudnya teh supaya terbiasa bodoh kumaha sia bae atuh tuh kan balik boro-boro tahajud sholat ku biasa ge henteu jadi pondok pesantren kieu mah kudu dititahan ku guruna ngaji we ngaji geus tapi jangan tahajud sorangan penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot enggak sehebat teman sholat hajat ini ciduhan gua awe-awe sadar sorangan kan gitu kebelah terus sadar dengan hasil masantren teh aja koskior karena pakai ibadah lalu karena udah sorangan sadar sorangan perbedaan anak antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah budak teh 10 calecel teh lantaran lila eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan anak kadinya mana muriang geus kembal ulah ngadoakeun we sekali deui nya muriang keneh aing mah maksiat we ka sia mun aing aing pangmandiankeun nya tenang geus pahun mulai geus kawasiatan nya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kepake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali nu ngakal didik kembali kaum manusia bentar urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gergog deui teruskeun teh boleh sing ridit teruskeun teh boleh sing ridit lah bomong cek pamajikanna heulanan terus bae sih sok karek kaji sakali bae deh agak satu ngaji deui Allah kan mere deui ini ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah lo sok kieu nu tuanan ngaji baeulanan atuh papa majikanna sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu dorakan ulah mikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng jadi orang kan terus baik jangan ngaji papan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong ustad lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor orang kan kreditan nya itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar itu pan meuli teh kudu boga duit ja kredit teh betul tak ayes aya ilmu makan musyawarah urang hari ini aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna majikan ge diberekan ku Allah sinap urang bere sinap teh urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan ada jore sudah mereka ditunang ke dibere milik di Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sih tuh mungkin akan ngeunaheun ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun pikir ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling ka motor wah anu maling lah motor jore ya hampang coba lamun motor kerida mau mana jalan anu beda hampang masya Allah tuturkeun agama hampang kajian buku